zaman hidup lalagasan teu aya anu iwakit ieu kapayun asep kedah kita aki nyubah dan kewajiban ngurus ngatur laki rabi anu kadada kaiga bisa asep hirup mukti saur Rasulullah estu rezeki mah tetep kuhir awas arek hirup lana tepina kudu sabandir jeung ibadah utong pegat sing kawas ajarek tepi abdinya werte sakit pun mugia hidup anak aking runtut raut sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi salogam jauh balai bareng Kristi tur jati rahayu rahayu manjing walagi dahulu pikeun salawasna ayungan maha suci ginanjar sapapaosna amin ya robbal alamin turut jati rahayu rahayu lana bahagia. Bapak ewan. Iya siap-siapnya iya dina artos aya nomberan anu insyaallah aya door prize anu nomor hiji nyaeta umroh tiket umroh 4 kali sabulan ya anu kaduana lemari es 2 genep pintu anu katiluna TV 48 inci ya sok mangga diawurkeun siap Bapak kalah urang di etangnya supada siap anu dipengker siap siap hiji dua tilu Ibu sekali ya kan upami bade masihan kana yaga cekeng ditonggengkeun tonggeng kela tah ai harupan teh heurasnya heuras mana eta teh mana kedina nah ari seuneu sifatna kumaha Pak panas upami nu heuras sareng panas jadi ngajdernya
subhanallah sok akhirnya ditongengkeun iya sok tah upami aya masalah teh tekengeng papanas-panas nya anya atas cekap tah akhirnya ya dicepengan ku teteh sok akhirnya dilebetkeun angkat ka luhur basuh resep anu basuh resep alhamdulillah atas resep anu basuh kudua pandangan mohon hitungan katilu orang dipotongkeun ya hiji dua tilu tah bereskeun kuduaan ayeuna urang dialungkeun ka pengker mohon hiji dua tilu alungkeun nah itu adalah masa lalu tapi lihat deui masa lalu biarlah masa lalu heup kekeran mohon tah ayeuna aya endog teh aya endognya mohon sok ayeuna teteh biasa jongkok biasa dilaan sapatuna mohon tah hiji wae sok ayeuna sampeanana kanu endog kitu jengke sama jengke nah tilu alhamdulillah bucan cat pisan hanyir resep mau hanyir aduh resep dia mah kira teteh tak ayeuna urang diwasuh ku teteh sok mangga diwasuh mangga wasuhkeun heula tah ieu tehnya salah sahiji pabaktos teteh ieu teh nu ngawitan kawe kapayuna kedah kitu nya tehnya tah sekap tah sok ayeuna di tisuan lop mau dielap nah langsung dilebetkeun deui ayeuna tetehna dibantosan kanggo tati ku nah alhamdulillah teteh terang ieu terang ieu naon kendi teh didamelna tinu naon ai kapungkur tinu naon janten sareng kendi teh adi rumah awas dah abi mah bager masihana nu luhur kala hitungan katilu tewaknya hiji dua tilu tewak waduh astagfirullahaladzim mun digerewak gitu tuh kudua berarti kebagian anu resep nu handap alhamdulillah atuh cing hitungan katilu langsung digerewak nu handapna hiji dua tilu astagfirullah mohon resep pisannya kudua urang dipupuskeun sasaranannya ayeuna kaluhurkeun hitungan kahiji kaluhur hitungan kedua di tengah digoyangkeun hitungan katilu ka handap hitungan kahiji ka kaluhur hitungan kedua ka sok dikumahakeun tah digoyang janten ibu-ibu ieu teh ate nuju bekerja sama tapi batur luar ya bekerja sama karena kerjasama yang baik akan membuat sesuatu yang baik hiji dua nah digoyang deui we sok sing jongjong tilu dikahandapkeun sok kahiji deui jadi hitungan kaopat dilagrakeun atunya gitu mah hiji tilu opat alhamdulillah cenah teh angkat ka luhur tinggal toong aya bolong resep nu bolong resep ayeuna taros bu ieu astagfirullah alhamdulillah atas teh mohon alhamdulillah upacara adat bantaya 400 rengse mohon ayeuna angga dihaturanan kamu kalau bantay
Hatur nuhun. Iya.